Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkulan salira masih karaus pagna selesotna tadi kawin yang batur anjing deh. Aji ikhlas memang ikhlas ridho karena jodoh nah iya hati emut wae kasalira. Inget aing jeung si eta kerjaman apel busiat jeung aing di jalan usaha pangalakeun caina teh ku aing di isangan teh ayeuna kawining batu si goblok eta. Kunaon Kang si kakaknya nyerian gitu meni nalangsa hirup teh gablek duit kunaon atuh meni hirup teh cuman jenis cikane ngajual TV kasih ohin kadinya yang sebeak duitna ampun kunaon atuh buat kakaknya nyerian gitu lain keluun aji alah aing gusti perih hati yang lewe aji aing teh siapa kamari anu ngajual TV TV aing dijual ada teh kamemet anjir Bapak Semar mah jeung si Dewa lah teh ku TV eta teh ku aing dijual melaan si eta aing teu inget si eta waktu kaparasmanan jeung aing batur mah menyokot sate teh 2 aing mah 5 sewang jeung aing teu inget kitu aing kawin si koplok teh jeung batur aduh cinta bae Kang lain wing karek ingat euy heueuh wing teh di tukangan akangnya waktu ke parasmanan si Dahlan heueuh pas aing nyokot sate nah beakeun oh kumaha Kang ampun bae Kang lah keun we si eta mah cenah beureuh sate ampun Bapak Ampura abis ngajual TV demi si eta si Untring geuning kieu karasana jadi hate Bapak jeung si eta teh sabenerna loba lud jeung si eta teh sajarahna jeung si eta teh loba dina busiat di calana keur apel jeung aing kaditu kadarajat sing horeng teh teu ngambang teh naon segan aing karet ban apik teh tai si eta busiat Gusti da aing masih kena inget ka si eta ikhlas memang ikhlas ridho kana jodoh nah ieu hate emut wae anjing yang nalapung eta calon salagina si Aji aing ngisangan aing numpang malingkeun sate si Aji mun aya ku aing di renos ka beungeut lud kumaha cik sia ieu hate aing kudu dikumahakeun kudu dipais kudu dicacak aku diikhlaskeun wae anjing aing ikut keperih-perih kieu ieu nyeri hate si Undring aing noes wae kitu ku aing eta calon salakina ku aing doakeun calon salakina cing busiat salawasna bae Kang keun we lah panggih jeung dewek masih saha ngaranna teh si eta we lah nya
baik entong hayang nalipak sia lah keun we nya hayang tong hayang ngarenos da loba sambeleun di imah keun we tepkeun tak etana lah bener doakeun si eta cing sapanjangna busiat da maneh pernah ngomehan si undring kan busiat di calana aduh aing ngebayang eta busiat na calana keur apel eueuh alah bae ayeuna mah pamirsa nya kaubaran lah si kakang cepot ieu nyeri hate ku si undring tapi tong hilapnya subscribe ke Karang Kedut tong hilap subscribe ke Karang Kedut diri memang nyeri hese pikeun nampi panginten kedahna guratna urang kedah papisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deing kejeng si kakak si akang cepot. Ayeuna wassalam.